Tapi darah abis bingung ku anjen. Bingung kemana? Ayah budak mau ditunggu. Kapangti beli daharan. Ayah tante mau nunggu kapasiana dia anjen. Ngalih bintang putih-putih kemudian alamat bisa adanya karena ada satu tidak ada macam itu. Sampai kapan kau gantung cerita cintaku memberi harapan. Ya, cuaca nama nih cerahnya. Cika, kata si Hendar lain sih. Tapi hanya juga nama Hanya si Hendar, nah hanya bucing awewe. babaturan anak meren. Si bapak teh make kaca soca, sisina aya gambar buaya, lalaki teh menetes setia, di ditu aya, di dia aya. Mancing lauknya si Lala lauk emas menang nama masa omong-omong heula di sini jadi masalah. Nih, tos yuk turun si Hendar lagi tos teu aya. Iya, Ciki. Naon juga. Abdi teh beda beda. Enak. Jangan enak karena. Bagaimana mah kuring teh sok aya terang mah kepo. Kapan caritana? Jadi kieu tadi teh kan abdi sareng Oci teh ka kantin. Terus geus kitu teh di kantin teh nyawa Jupe tong di dia bisa aya nu ngadangu. Ih, naon atuh? Buku sini tadi dibikeun ka si Eko, lamun carita rek saekeun beuki kepo hayang nyangu. Oke we di meja anak ki. Sok orang belajar deui. ya jajan deui ah. Nih asa bunga kieu atos jajan yang Hendar. Risma. Tapi di payungnya. Ya tuh, tadinya di jalan mah. Yuk, Adek. Neng tos lami di dia. Henteu nembe dugi. Oh, aya tuh Neng, urang euy. Ayo Di ditu teh aya kumbang, katinggang pusa gedeseng. Di ditu teh aya kembang, teh eleh gelisna jeung Neng. mah bisa wae. Yeuh neng ge bisa. Aya jago, aya itik, dua nana bisa matok. Mun asli saeutik, hate neng matah atoh. Neng mah bisa wae. Engke Sabtu juang ameng yuk, ka mana kitu? Hayu atuh Neng, urang amang tapi ayeuna mah uih heula. Itu saya dah lain. Jadi saya mau jeung si Risma. Ya saloba wewena. Ya dangukeun kembang mekar loba tangkalna. Hiji makar nu sejen, lalaki loba kabogohna tungtungna teu meunang nu alus. Si Ujang mina nyari huntu. Tinggal poe kamar main wae. Lamun rasana emang gitu, besok sore kan awewe. Ti saya. Oh, ti si Risma. Batalkan wae kitunya jeung si Neng. Batalkan wae ah. Kak. Ini kopi nakal. Yang kadinyakeun heula we. Saya kia kan disampaikan mana ya Mak, nyungkeun artos, Mak. Anu jang mah teh nuju teu gaduh artos. punya duit wae jangan tajang naon duit Meni gawe unggal poe, tapi gak ada duit meni eueuh saperak-perak acan.
Daun warung murah di jalan aya anu ngabejaan. Boros pisan jika nu teu eraan hemat duit tingali keayaan. Pasar teh meni rame, erek meuli sapunya re. Gawe nama uga poe, tapi pelitna meni ka budak teh. Cai sumur meni saat poe datara hujan wae. Jadi budak teh atuh kudu hemat, ulah kana duit wae. Ini Geus yang geus jang ya. Ya. Eta cokot 20.000 lah menta deui. Nah, beli 20.000, abi enak 50. Geus atuh geus dibere eta geus ka ditu ah. Geus ka itu. Unik. Halo, Cek. Hayang nyoba ka Bandung. Hayang ningal pabrik balon. Sok hayang nanya kanu kudung. Cetek kunaon Ieu ce sebenarnya teh tadi si Hendar budak abdi minta duit sedangkan abdina teh teu gaduh artos maksa hoyong 50.000 abdina teh teu gaduh ku abdi di pasihan 20 ambek budakna. Halo, Cek, sing sabarnya. Sugan wae budakna dibere hidayah. Nuhun hatur nuhun ya ce atos ndangukeun abdi carita. Nya, Cek. Duit ngan 20.000 deui. Mah hijang naonnya? Atau nginjem wae kasih uman? Cobaan ah. Oh, biasa. Mana ya? Artos jemur. Ini ke abi artos. Ane mah nginjeman wae ka abdi lumayan mah hese meuli jauh diharap gang menangna ka cida hese upami nginjemna gampang tapi mayarna nih harese Atuh mani pirasa kedik enak ge. masih Nginjem. itu Oh ya. Kita terusnya itunya. Ya. Eta kunaonnya si Uman terang-terangmu? Man, dipake na lampu neon, lampu di sekolah dipungut. Ari mana teh kunaon, nah ngabet prangat-prangut. jadi kieu sehendar minta wae duit ka abe sabari nu kamarege can dibayar nih males ulamna Nah, duitna dipake naon asa minjaman wae. atuh da meuli jugut ke seberang jugutna beak dipao ari minta duit hampang sabari disenjaho jeung naon Nah atuh bet dibere. nyata ya tidak binas bisa nolak Apa sih? Naon deh? Jadi kata tentang naon? Eta tentang si Hendar. Abdi ge bari ingin mere beja tentang si Hendar. Naon gitu? Jadi kamarinya pas abdi teh sareng waci ka kantin. Tah, abdi jeung waci teh papanggih jeung Hendar. Nuju sareng awewe. Tapi awewe na teh teuing saha lainna. Punya kali. Apanya sih? Nya aman, ieu mah beneran. Yeuh, aya tukang rujak di ditu. Dagangna handapkeun papan, lalaki aneh sok kitu. Mun ditanya pasti nutupan. Ada tapi teu mungkin teh sih hal siga kitu. Ada tapi emang kabangetan. Tos sok kitu Bagas keur main catur balik teh langsung mana? Tong ngomong gorengna batur bisi eta jadi fitnah. Geus lah, ini mah teu kudu dipikiran, mending isu kurang ulin yuk. Ayo. Bari abdi apa lagi ceritanya? Ayo. Sok atuh gas lah ulin ka mana wae hayu. Gas urang Kelas orang belajar deui. Ki, mana tuh dek cerita naon? Nya, jadi kieu. Nah hanya kabogoh abdi teh akhir-akhir ieu jadi berubah. berubahna kumaha gitu. Nya berubah we sifatna ke abdi teh. Terus kan kamari teh abdi teh tos janjiannya bade ameng jeung manehna teh. Tapi kalau dibatalkeun gara ngadadak deui ngabatalkeunana teh. Tos diobrolkeun teu acan? Teu acan haroream ngobrolkeun age. Itu si Hana lain sih? Yang awewe ih. Itu. Oh itu bener. Lain teu sih da kamari mah bebejana bade ameng jeung babaturana. Eta mah si Hendar da saha deui sok jelema nu kos kitu.
Ih, ternyangka tuh sih. Nyanya ternyangka ih kos gitu. Kembang liar mekar peting, ucing bodas, budak jurig. Lalaki salingkuh sok nyingcling, giliran kapangi teu picing. Benernya lalaki mah sok gitu. Yeuh, nya. Lamun ngagoreng dog dadar tong hilap ngahurungkeun kompor, lamun maneh beungeutna standar tong balaga loba kabogoh. Kela si ucing nutur teu bisa balikna tong sok ngomongkeun batur bisi we jadi fitnah. Tah bener, kumaha lamun jadi fitnah sok. Ah, menit. Pas ayeuna mah sampeurkeun we mendingan ge aya. Hayu geura hayu ah. Yuk sampeurkeun buruan. Tuh kan bener. Si Hendar eta teh kumaha? Si Hendar eta teh hayu urang sampeurkeun. Wah, Hendar, mangko rek uling jeung babaturan. Ieu babaturan teh. Mun kan itu sarana rancangan sekelas. Kira aku nganduan kieu. Indit ka Muhammad Toha bari ngawang kong ngalantur, kabogoh maneh teh saha naha ulina jeung batur. Punten ieu teh sareng kabogona Hendar, katinggalina kumaha? Atos satu izin kita di tempat umum dari Maleng sasahana abi. Lempangan ka Jakarta, balikna kasiaan, sugan teh leuwih ti eta efek teh ngan babaturan. Nah si maneh oge hayang jadi salingkuhan, maneh oge sarwana. Yeuh, ulin teh ka Bojong Loa Kaler, balikna meuli baso mangnana. Jadi lalaki teh meuni teu balek, nu dibela lain kabogohna. Lieur teh jelema ieu. Aya naon eta menira ribut gitu tapi juga asa nu wawuh. Kaditu ah. Naon da Maleng salingkuhan abi pangan babaturan sekelas. Manya babaturan nepi ka kitu, dibela-bela ku maneh. Ari dahar diburuan, jaluma teu kaalaman, maneh mah kaburuan, ngabela nu salingkuhan. Gorengan teh ngeunah pisan, matak nambah seger hate, nu salah dibela pisan siga diperet wae. Ngajep. Oh iya, anu utang make duit abi, ini geus masa simo, loba utang. Mina mah utang teh dipake nu bener we, jeung bobogohan. Indung abdi kering asuh badi pademelan geus atuh tong da ribut di jalan isin. Geus ah nepi dieu weh, ayeuna mah urang masing-masing. Tah si Hendar keur maneh we lah. Ayo ah geus urang inggih. Kamari nih kakeknya, baliknya papanggih Eba. Gayana juga nunya, padahal awe loba. Bayar eta. Kan bayar aku, tangkai. Sama aku, dia bakal dibayar. Kalau dibayar wae mana? Minum jus sekarang hanya minumna melon jeruk. Utang teh kudu dibayar, utang terjadi numpuk. Ya dangkan, ya mana bukan hebat. Cuman endahnya jangjang, gaya teh juga nu bener. Anu teh dari mata. Neng kene boga tambah emas, ini neng kene manis dari waras, tambah mati. Itu berarti ngalinya si Hendar teh geuning kalakuanna cika kitu. Iya. Tutut di sawah ngalana jeung si Tapasa. Untung leupas ti nu salah bisi hirupna kasiksa. Heuy, alhamdulillahnya abdi geus leupas tina kitu. Ih, amit lamun mes keneh teh. Cih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ngapunten abi Pak atas ngalakukeun hal-hal anu kesopan wae jeung anu salah ka Bapak jeung Mama. Hapunten abi. Iya sok. Abi tas tepat wae terus apa poe abi jadi asal goreng gara-gara ngalawan ti kolot meureun Pak mah hampurakeun abi atuh. Mau atuh jang terus dihampur aku mah masa Bapak asal kantong gitu deui. Mohon abena bade tobat bade maaf kitu-kitu deui ka Mama jeung Bapak. Soalna abi jadi asa kacau kieu. Ya. Ya pun tanya banyak mah ya. Yang belum bagi sapun. Kasih mama sak salib mah.